Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bapak Irwan di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dinten ayeuna balad-balad alam nuju ngagelar acara anu namina teh Mayor Balad Alam. Aduh, alhamdulillah biasa kempel ngariung patebang sareng wargi-wargi sareng kasepuhan sareng guru-guru dina ieu kasempatan anu kalintang endahna. Kumaha tah seruna? Ayo urang sasana teras Mayor Balad Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kabupatennya Simkuring atas nami Kulawangki Pondok Pesantren Hidayatul Mustafid. Oke, atas nama pribadi ngahaturkeun nuhun ka sadayana para musyayikh, wargi-wargi abdi, guru-guru abdi, rekan abdi, sahabat abdi di Balad Alam. Mudah-mudahan janten keberkahan ka sadayana, sareng mudah-mudahan Balad Alam tetap jaya maju bererat silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Amin ya Allah. Amin. Jadi hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring asma keluarga besar Pondok Pesantren Mabel Gulung anu tergabung di grup alam. Ngaturkeun nuhun ka Syekhul Mukarrom Kyai Musafar anu parantos ngulem ka sadayana dina raga para kecerakan. Mudah-mudahan pengelangkungan silaturahmi ya alam semakin jaya, silaturahmi semakin erat, membawa hikmah barokah untuk kota Tasikmalaya khususnya dan Pondok Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenuhun ka tuan rumah oge ka wali kota Balad Alam anu parantos ngayakeun acara silaturahim bari balah kecelakaan. Mudah-mudahan dijadikan wasilah silaturahim urang sadayana oge neangan kabarokahan ka urang sadayana khususna kanggo lingkungan di bumina di lingkungan masing-masing. Oge Habib
saluna ilmin anwa'il ihsan yang memberikan warna tina warna merdeka saya. Mudah-mudahan bulan alam sukses, kredibel, kapabel, kecil, amanah. Oke, ilayah Selalu ada campuran rasa antara bahagia, senang, gembira ketika kami bisa berkumpul. Tidak sulit tapi juga tidak mudah untuk bisa berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jiwa persahabatan di antara kami, di antara keluarga besar alam yang bisa terus berjalin semakin indah, semakin kuat dan memberikan efek yang positif. Alam sebagai perpaduan dari berbagai kepentingan organisasi, kepentingan politik itu menyatu, membaur dan memberi ruang yang berbeda. Wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Kang Haji Usep anu parantos ngayakeun silaturahmi ieu oge ka Pak Asep Ramang selaku pupuhu alam anu tos ngariungkeun dina acara. Mudah-mudahan silaturahmi ieu langkung sering kanggo perbaikan giji sakitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.